Kacaritakeun zaman baheula aya hiji budak angon. Ngaran eta budak angon teh nyaeta Saija. Unggal poe Saija ngangon munding di tegalan pangangonan. Ari munding nu dianggonna teh nyaeta munding jalu. Ngaranna teh si Pelen. Si Pelen kacida ogona ka Saija teh. Si Pelen sok langsung nurut saupama aya parentah ti Saija. Saupama aya pibahayaeun atau picalakaeun, Saija sok langsung numpak ka si Pelen. Gancang eta langsung si Pelen lumpat ka sisi lembur ngablecir. Dina hiji waktu Saija ngajak atawa ngangon si Pelen ka leuweung. Tapi harita mah asa bareda. Si Pelen daharna henteu wog cara biasana. Kunaon anjeun teh Pelen lelempangan bae? Si Pelen eureun lelempanganana. Terus nyamperkeun ka Saija. Ku Saija sirah si Pelen teh diusapan. Ari si Pelen ningali dununganna kitu teh meni atoheun pisan. Panonna peurembeunta sarta sirahna kudag-gideg siga nu ogo pisan. Bakal aya naon ya Pelen? Meni asa barareda kieu ieu teh. Belang ngagaur bari loncat muru ka Saija. Bahamna calawak ningalikeun sihung anu ranggeteng. Kuku-kuku sukuna narolol mani ranggaong. Ari si Saija teu bisaeun lumpat lantaran geus sieun teh heula. Saija langsung nyumput di tukangan tangkal, awakna ngabiri-gidig sieun. Basa si belang rek ngarontok ka Saija, eta si Pelen gancang ngahalangan. Si Pelen langsung cicing yang hareupan si belang. Sukuna nu hareup nilep kana tanah. Tandukna anu rancuk ngahyuk mapag beunang kana beuteung si belang. Akhirna mah si belang teh maot dina tandukna si Pelen. Si Pelen jeung Saija salamet. Tuluy manehna duaan balik deui ka imahna.